Kerung kangaranan salila 10 poe anu jadi salaki pere aya di imah kudu aya wae daging unggal poe atuh bisa beak meunang keur bekel sapopoe edah dina waktu engke ditinggalkeun ku anu jadi salaki. Atuh ngadinten kada aya daging mah bakal seep atuh bakal keur abdi. Mun engke Kang Uman mohon angkat deui dama. Tenang dah, Akang boga gelang emas. Isukan sakalian ka pasar jual we gelangna. Keur beya Akang dahar saila aya di dieu dah. Ieu gelang emasna dah. Uman nyokot gelang emas tina saku kamejana anu beratna kira-kira 15 gram. Dah ieu gelang isukan jual we ku edah ka toko emasnya. Jadi geus teu kudu ngaganggu duit keur bekel engke mun edah ditinggalkeun ku Akang. Cukuplah ku ieu oge. Bari nampanan gelang emas nu diasongkeun ku salakina. Harita edah ngahuleng. Puguh ngarasa aneh sabab kameja nu dipake ku Uman teh digantungkeun dina kapstok. Waktu Uman keur sare harita saku kameja teh kungsi ditingali dipariksa sakuna beut aya naon-naon. Tapi edah mung papanjangan. Sahanu nyaho eta gelang teh memang disumputkeun ku salakina. Kitu ceuk pikirna. Wanci peuting sumanding. Di antara sora papaes peuting kayaning jangkrik cih-cir ciang-ciang jeung cari cangkas malah hawar-hawar kadenge deui wae sora anjing anu babaung kawas dina peuting kamari. Pangeusi lemur dina peuting harita eueuh anu wanian kaluar ti jero imah. Bet asa kareueung perbawana. Pawana jeung Maipih kolotna edah masih kene can salare keur galuntreng duaan. Nyaan si Nyai Imah ludeungna bapana. Sorangan di imah bali dina kayan anu karasa bet keung kieu bapana geuning. Peuting kamari sarua kieu deui. Angin ngagelebug, anjing babaung teureun-eureun. Kumaha moal diteang atuh si Nyai ka itu bapana? Make jeung diteangan sagarupa tuh manehna. Da geus lain sakali 2 kali atuh si Nyai ditinggalkeun ku salaki teh. Apa disambat mah sabaraha kali ku urang oge. Mun datang wanci peuting mah geus we monok di urang. Apan apalinya oge edah mungeun. Nya tapi geus 2 peuting ye karasana beda ku mak mah. Sekolot mah mun aya angin anu ngagelebug terus anjing babaung teureun-eureun eta teh pertanda makhluk-makhluk halus teh keur ngulayaban bapana. Alias laliar kasatiap lemburan. Ulah sok terus si papantes kitu atuh manehna. Bet resep jeung sieunnan maneh ari taeun teh. Lain jeung sieunnan bapana ai bapana. Ieu mah cenah cekolot. Anu matak mate jadi inget ka si Nyai gitu bapana. Ukur salol. Teu naon. Bedakan hatena ieu teh bapana bisiana naon lain naon ieu mah. Heuda ku kumaha geus nya cepan anak urang. Jadi kajeun sakedeung teang heula kitu bapana. Jadi keukeuh wae ieu teh kudu teang nya. Padahal mah teh teang oge teu naon atuh. Lamun aya naon mah aya ka dieu atuh si Nyai teh. Jeung tita tadi asa teu ngadenge aya nu ngaronda. Nya da can budeug atuh ieu ceuli teh. Puguh dina peuting kamari ge teu kadenge aya nu ngarona bapana. Sarua anu ngarona ge sarieun dipanggihan jurig sigana mah. Ongkoh barorangan deui anu ngarona teh. Kala kasigan nu hareueuh we marawa pentungan senter pagede-gede. Asok bapana tinggal heula si Nyai ah. Sakedeung mah kumaha onam. Pak Wanda sengkat nantung tina korsina bari nyarita. Eta kadiekeun jaket bapak anu ngagantung. Tiris yeuh ah teu make jaket mah. Jeung eta deui senterna bawa ka dieu. Da geus kot kieu masok ngatog ari lempang dinu poek teh. Pak Wanda make jaketna terus nyokot senter nu diasungkeun ku Maipih.
wayahna we bapana nya darek saha deui anu merhatikeun anak ari lain urang mah anu jadi kolotna. Ari geus diteang kudu eueuhna naon mah jadi tenang ka urangna oge. Sok itu. Ya geus tong ngomong wae ah. Rek ini teu. Pak Wanda bari jeung hoream-hoream oge. Harita manehna terus kaluar ti jero imah bari ngahurungkeun senterna disorotkeun ka labah tempat anu poek. Di lebah buruan imah Pak Wanda ngahulang heula sakedeung. Angin ngagelebug. Sora anjing babaung masih keneh kadenge. Aduh. Baik ada dengan roda geuningan. Puting kamari eueuh, puting ieu eueuh. Memang asa beda siakna ieu. Aduh. Atah adol barurangan anu ngaroda teh. Kudu dibejakeun ka RTIH ieu mah ieu. Kunaon dijieun jadwal giliran ngarona ari eueuh nu kaluar mah. Ieu angin mun ngagelbug ieu. Anjing teureun-eureun babaung deui. Sabelo teuing. Nu penting mah edah kudu ditinggali. Isena naon ieu mah ieu. Pak Wanda nuruskeun lempangna. Sanajan bener salemur jeung edah anu jadi anakna. Tapi jarakna memang kawilang anggang oge ti imah Pak Wanda ka imahna edah anu jadi anakna. Waktu Pak Wanda ngaliwat ke lebah tempat anu sepi. Di lebah tempat anu deket Tangkarandu harita kadenge aya sora awewe anu keureuh ceurik kabingingi. Pak Wanda ngaranleg ngeureunkeun lengkahna. Pak Wanda nyorotkeun senterna ka lebah Tangkarandu. Brai pas senter teh parem. Alah, aya sora awewe anu ceurik teh lebah Tangkarandu. Duh, senter teh kunaon kalah ka parem deui. Duh, rupa-rupa pisan aing mah. Asa si keneh pan ieu teh senter teh di batrean, di batuan. Peuting kieu beut kalah ka aya nu ceurik sagarupa ieu teh. Besiga sora edah. Tapi beraku sinya make ngalon cerik didinya sagarupa. Bareng jeung gelebugna angin jeung sora anjing anu babau. Kadenge deui sora anu cerik teh. Jadi rancung ceri Pak Wanda sabab ngadenge sora anu cerik teh diselang ku ngomong. Anu jadi kaget keur Pak Wanda mah sorana beut sora edah anu jadi anakna. Pak, Papa, tulungan abdi, Pak. Tulungan abdi, Pak. Ya bener sora edah. Sora anak aing eta mah. Kunaon si nyebet aya di dinya cenah. Duh, palang siang aya naon ieu mah yeuh. Disampeurkeun ieu mah yeuh. Duh, ieu adak-adak di senter beut kalah ka parem deui. Geus biak baterena sigana mah yeuh. Pak Wanda harita lempang lalaunan ngadeukeuten ka lebah Tangkarandu teh. Nyobaan ngahurungkeun di senterna. Brai senter teh hurung. Pak Wanda ngaranjuk di gigireun Tangkarandu aya anu nangtung awewe bari nukangan ka jalan lembur. Anu jadi kaget keur Pak Wanda mah baju nu dipake ku eta awewe anu keureuh cerik teh jelas baju kabaya jeung samping anu sok dipake ku edah mun datang nganjang ka imah kolotna. Pas senter parem deui. Bari lempang lalaunan Pak Wanda ngomong di sorangan. Alah, kudu dibenerkeun isukal mah jeung senter teh. Kadang hurung, kadang parem. Rupa-rupa pisan ieu senter teh. Eta awewe anu keur cerik teh bener edah. Nya si Nyai, sidik da baju dipake teh aing ge apal. Baju anu sok dipake ku si Nyai.
Tulungan Pak, abdi tulungan Bapak. Pawanda lempang lalaunan ngadeketan kanu keur cerik bari nongongan. Sangeusna deket bejeng hate anu kaketegan. Harita Pawanda ngawanikeun maneh nyarita. Nyai, dah. Kunaon kalakah cerik di dieu atuh nyai teh? Ieu Bapak ye. Aya masalah naon edah teh? Bet aya di dieu atuh. Teu ngarti Bapak mah hayu urang balik ka imah we. Cicing sorangan di dieu bari jeung cerik kajanjiran kitu. Kumaha aya naon nyai? Aya naon? Nu disangka edah ku Pawanda teh harita lalaunan ngabalikeun awakna ka tukang. Buukna anu ngarumai panjang jadi ririaban katebak ku angin. Pawanda nepikeun ka langsung sapapias beungeutna aya getihan. Sabab nu disangka edah teh serinyi kikik sawur jeung sora angin anu ngagelebug jeung sora anjing anu babau. Anu jadi kaget keur Pawanda mah beungeut eta awewe beungeutna rata. Ayo ka dieu. Ka dieu sing deket Wanda. Haso ka dieu Wanda. Pawanda undur-unduran ka tukang, bibirna ngageleter. Jurig rata, tulung. Jurig, aya jurig. Pawanda ngabertek lumpat satakarna geus teu ngalieur di ka tukang. Masih keneh kadenge sora awewe anu seuri bangun anu nyeungsrikeun ka Pawanda. Reka mana Wanda? Tong lumpat Wanda. Pawanda geus teu ningali ditincakeun sigana teh. 2 kali labuh tapi gancang hudang deui terus lompat deui. Barang tepi kahareupeun imah langsung Pawanda ngagedor kana panto. Buka, gancang buka jurig. Buka pantona mak. Buka jurig rata. Buka pantona mak. Ma Ipih mukakeun panto. Pawanda langsung asup ka jero imah teu serikna ngagajleng. Langsung diuk dina kursi anu aya di tepas bari ngahegak. Kunaon aya naon bapakna? Nepikeun ngahegak kitu geuningan. Aya naon? Alah. Cilaka. Jurig mak. Jurig rata beungeut. Sugan teh si nyai. Efek jurig, bener jurig mak. Pawanda jadi ruas kareureuhnakeun. Manehna jadi ngabayangkeun mun tadi jurig rata beungeut teh nepikeun ka nyake ka manehna. Maipih kerung bari gek diuk dina kursi neuteup ka salakina terus nyarita. Jadi bapak teh acan tepi ka imana si nyai atuh ari kitu mah meureunanya. Rek kumaha bisa mak. Rek kumaha bisa tepi pan geus diomongkeun panghijeng jurig. Jurig rata beungeut. Untung kaburu lumpat mah. Mun teu lumpat sigana mah dicekek beureunan bapak teh ku eta jurig. Letah ngeleel keluar kabeh. Moal naik deui liar peuting eta mah kapok. Ari kudu panggil jeung jurig mah. Pikasieun mah. Dicaritakeun ku Pawanda ka Ma Ipih ngeunaan kajadian anu karanapan ku manehna. Ma Ipih ge jadi sieun ngadenge carita anu jadi salakina pagih jeung jurig anu rata beungeutna. Kitu tah nu tadi kalaman ku bapak teh mah. Kuncian panto jadela oge tulakan. Bisi terus nyusul ka dieu mah lain ku naon eta jurig teh. Cilakan lamun datang nyusul ka imah mah mak. Aduh nya bener kumaha jadina atuh bapana mun eta jurig terus mudag ka dieu mah. Kumaha mun eta jurig terus datang ka imah si nyai bapana? Duh, cilaka mun nepikeun ka kitu teh bapana. Kumaha bae atuh ieu teh bapana nya? Kumaha naonana ari manehna geus dibejakeun aya jurig. Cung we ini sorangan atuh ari keukeuh marek ningali kayan si Eda. Bapak mah geus kapok marek kaluar di peuting. Bet ngadenge sena oge mata ting puring ka puluk-puluk mah.
Pawana jeung maipih dina peuting harita meh henteu bisa ngarejep sare. Dina poe isukna wanci kabeurangnakeun harita edah datang ka imah kolotna. Tadi isuk-isuk geus balik ti pasar ngan can pusuk pasak di dapur da salakina geus papadon rek sare heula ulah diganggu. Saperti biasa wanci kasorenakeun kakara uman hudang tina sarena. Sanaja dina hate mah loba anu aneh ku tingkah paripolah nu jadi salaki. Tapi edah teu wani ngomong naon-naon ka kolotna mah. Malah ka kolotna oge henteu nyaritakeun di imah aya uman. Kituna teh lantar memang dicarek ku anu jadi salakina ulah nyaritakeun ngeunaan dirina anu geus aya sababaraha peuting aya di imah. Pawanda jeung maipih jadi tenang sangeusna nyaho kaya nu jadi anakna henteu ngalaman kajadian naon-naon mah. Mak, jadi tenang, mah Nyai. Satalina mah salempang, mah teh bisi aya naon-naon nu tumiba ka hidep. Nya da geus sababaraha peuting kaya teh bet mentak pika keungeun anjing babawung, angin nagalabung. Malah bapak hidep mah make papanggihan sagarupa marukanan teh Nyai. Nah pendak sareng saha kitu bapak? Bapak mah geus kapok Morek liar peuting deui Nyai Tadi peuting bapak boga pangalaman anu aneh jeung pikasieun Nyai. Hari sugan teh nya we Nyai anu keur cari kabangingik di tempat anu poe kikirin tatangkalan teh. Ari teh jurig rata beungeut Nyai. Nah kumaha kitu kajadian teh Pak? Edah jadi penasaran hayang nyaho kana kajadian anu karanapan ku anu jadi bapana tadi peuting. Jadi kieu kajadian tadi peuting nu kalaman ku bapak teh Nyai. Nyada ieu si emak anu keukeuh wae bapak kudu ini tingali Nyai teh. Kieu kajadian teh Nyai. Ku pawana terus dicaritakeun ngeunaan kajadian tadi peuting. Edah ngabandungan kalawan Daria kana caritaan anu jadi bapakna. Geus cukup mereka terangan pawana mungkas caritanana. Kitu tah kajadian nu kalaman ku bapak tadi peuting teh Nyai. Kakara keur bapak mah ngalaman kawas tadi peuting mah pikasieun Nyai. Dipanggihkeun jeung jugi rata beungeut. Eta jurig teh jurig awewena Nyai. Anu mata geus more kaluar peuting bapak mah kapok sieun Nyai. Untung bapak kaburu lompat. Men terus di tanginan mah bisa dicakek tak ku eta jurig teh. Ya, sanggam abdi ge bapak sareng emah teu kedah salampang ku kayaan abdi. Barina oge keur naon atuh makhluk halus ganggu ka deuri abdi. Anu pugu mah karunyaeun we ningali abdi saukur sorangan di lorompok Pak mah. Janten bapak sareng emah masing tenang we ulah seur emutan. Mama satadina we Nyai ngabayangkeun tadi peuting teh sakitu pikakeunana. Terus we aya sabangsaning makhluk halus anu ganggu ka Nyai. Sok rek pakumaha jeung saha ari Nyai. Da puguh edah ngan sorangan apa di imah teh. Ari bapak mah sabaneuna henteu boga pikiran kawas emak Nyai. Kitu teh lantaran juri ge ngarti moal aya nu ngahaja ngadatangan ka imah. Komo ayeuna edah geus ngomong kitu mah. Jadi regreg ka bapana oge. Ke ari uman iraha rek balikna cenah dah. Yang biasa we sasasi sakali Pak. Mohon dari anu namina kuli mah nya kitu teh atuh Pak. Teu tiasa parisa kahayang sorangan. Sasat ngadudungan ka Kang Dudung salaku manorna. Da bade kumaha deui atuh margi Kang Uman teu gaduh keahlian anu sanesna deui Pak. Ari cek emak mah keun wae dikeureuyeuh we Nyai. Kangaranan rezeki mah leutik gede kudu tetep ditarimakeun. Ulah nepikeun ka anu gede eueuh anu leutik teh diarah. Keun we sahanu nyahong teh oge ari geus kuluna je jelema jeneng mah. Mal burung kajadian Nyai, mal heseueun nu maha kawasa mah. Henteu lila harita edah aya di imah kolotna teh. Manehna terus pamitan sabab rek masakeun nyampakeun uman mun engke sore hudang tina sarekna. Tapi ka imah harita edah terus langsung ka dapur. Tapi waktu rek ngumbahan daging sapi anu meulang meuli ti pasar.
Edah jadi kageteun sabab daging sapi anu setengah kilo teh ngan kari tinggal setengahna. Nah, daging teh jadi ngan kari tinggal setengahna. Ku ucing atau ku anjing gitu. Tapi ada di mana asup? Nah anjing atau ucing dapat gue jadi lajeng pantau ke kabeh ditarutup. Aneh. Tengarti. Unaon daging dengan ukur setengahna deui. Dipasak itu ke Kang Uman. Sabot tadi aing ini takolot. Tapi betaya urut nak deui mun teh mah dipasak ku Kang Uman. Nyada ninggalkeun imah teh henteu lila atuh. Aneh. Ya daging tinggal sakieu. Edah waleh teu ngarti naon sababna dagingan ukur kari tinggal satengahna. Malah waktu Uman wani kasoenakeun hudang sare terus ditajakeun ku Edah ngeunaan daging. Jawaban ti anu jadi salaki teh kawilang pondok. Ari Edah apa nyaho ti barang Edah ini ti akang mah geus sare. Nyata abdi ge kaget. Sang tengah hartos ieu teh Kang. Muhun tos we lah cenah naon Kang. Edah satalina mah miharep anu jadi salaki teh init mandi, tapi banget teu ngarti keur Edah oge sabab Uman teh bet bangun anu hoream mung mandi. Malah je terus malik nyereng semu anu ngambek waktu ku Edah diheureuyan pedah geus 2 poe can mandi teh. Dina poe isukna geus kitu deui we kajadian teh. Edah meuli daging sapi setengah kilo sabab mehna ka warung rek meuli bumbu dapur. Daging teh geus ukur kali tinggal setengahna di wae. Tapi Edah henteu wani barang tanyakeun ka salakina. Kituna teh bisi Uman ngambek ka manehna. Apan sidik duit keur balanja teh lada ngajual gelang emas nu dibikeun ku Uman teh ya. Kitu ceuk pamikirna Edah. Dina saila 10 poe waktu Uman aya di imah kabilang loba hal anu araneh keur Edah mah. Ti mimiti kaayaan imah mun ti beurang teu meunang bukakeun lila panto jeung teu meunang bukakeun jandela, hordeng kudu ditutupkeun kabeh. Geus puguh deui lampu mah kudu dipareuman kabeh. Dina setiap balanja meuli daging sapi ka pasar, anger we daging anu dipasak dengan ukur kali tinggal satengahna. Jeung nanti Edah ge teu meunang bebejak ka kolot jeung tatanggana mun aya Uman balik ka imah. Poe anu ka-10. Geus 10 poe akang aya di imah. Nya bener pisan dah. 10 poe akang di imah. Jadi Kumaha Kang? geus waktuna ina akang kudu ka Jakarta deui. Oh diangkat ayeuna Kang. Ngahaja ini penting. Malah isuk-isuk kene akang geus tepi ka tempat digawe dah. Walurat atuh angkat-angkatan wengi kieu mah Kang. Nah ya keneh kitu mobil. Muhun beus anu ka Jakartakeun eta Kang. Pasti aya atuh dah. Da Jakarta mah kota gede atuh. Kandaraan anu ka Jakarta mah siang malam ge aya. Wayahna Edah ditinggalkeun heula ku akangnya. Mohon mangga teu sawios Kang. Cing salamet dugi ka tujuan Kang. Abdi ge hoyong istirahat ieu teh. Atuh da Kang Uman mah meuni unggal wengi geuningan sosonoan teh. Ceuk Edah bari imut. Puguh memang bener asa karasa carape jeung leuleus keur Edah mah. Sabab Uman unggal peuting salila 10 poe teh teu weleh nyacapkeun ka sono. Uman seuri bari nyekelan leungeun ka tahu Edah anu diuk digigeureun belah kencana terus Uman nyarita. Nya rek teh sona kumaha akang anu jadi pamajikan. Sabab bisa wae akang moal waka bisa balik tereh-tereh ka lembur dah. Jadi mun geus sabulan akang masih kene can aya balik ulah salempang nyadahnya. Eta teh hartina akang kudu nganggeuskeun pagawean di proyek perumahan teh ya. Abdi ge ngartos Kang. Anu penting mah akang sing salamet di jalan. Edah ngajajabkeun nepikeun ka golodog waktu Uman anu jadi salakina indit lempang di antara caangna sinar bulan anu ngan saukur remang-remang.
Sedangkan di Jakarta harita Uman jeung Kang Dudung seperti biasa samemeh salarete galuntrang heula. Kang Dudung anu harita keur nyarita bari nyerebungkeun haseup kududna. Gambaran atawa tanda-tanda mah geus aya ieu teh mah. Tanda-tanda gambaran kumaha maksud akang teh? Nya gambaran ti si Obos. Kerjaan teh kudu anggeus dibereskeun gitu mah. Mun teh mah bener kajian kawas kitu ya bisa dipastikeun Uman jeung anu sejena moal waka bisa balik ka lembur. Nya wajahna we kudu dianggeuskeun heula pagawean teh man. Jadi karena 2 bulan sigana malah kakara bisa balik ka lembur teh man. Kumaha teh naon mun nepikeun ka kitu? Uman ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Puguh ari hate mah Uman teh kumejot kurasa kasono hayang panggih jeung anu jadi pamajikan. Tapi Uman oge sadar manehna puguh anak buahna Kang Dudung. Jelas kudu nurut kana katangtuan ti Kang Dudung. Kunaon kalau Kang ngahulang kitu man? Teu sanggup kitu 2 bulan teu panggih jeung Edah, ha? Oh ya, nah ya tuh banyak dari nanaon pan, nangan duit. Eta sanes kitu Kang. Pan karunya we ka Edah ngarep-ngarep abdi. Kalau terus ngampleng bikin ka 2 bulan Kang. Ya apa mau dikata tuh man, lamun si Obos mereka putusan seperti kitu. Akang ge moal bisa nolak atuh man. Terpaksa kudu digawean. Nyada si Obos ge bakal ngarti karena posisi kangaranan kerjaan dihangkeutkeun kudu teh beres mah ya pasti oge bakal aya bonus atuh keur urang. Kitu taman, lebar ah duiteun ye. Nya upami leres kitu mah abdi ge ngiringan we kumaha Kang Dudung Kang. Da ari anu kasebut anak buah mah kumaha pimpinan Kang. Da eda oge mah nanaon sigana mah aringan saukur ditinggalkeun 2 bulan mah Kang. Iya, no penting mah urang aya baweun bari we ye ari menang bonus si Obos mah mah. Henteu ngali gincing teuing lah. Jadi aya pangleuwihna kitu. Ya ari geus beres mah Uman kayak tinggal nungguan we berita ti akarnya. Jadi gawe di mana deui? Ya sudah selesai proyek di dieu mah kitunya. Lobalah hanceun mah tenang, penting urang doakeun urang cing pada sehat. Kitu diantarana obrolan dina penting harita samemeh Uman jeung Kang Dudung salare. Tetela nu diobrolkeun ku Kang Dudung teh jadi kanyataan. Si bos dudunganna Kang Dudung mereka putusan pagawean teh kudu gancang dianggeuskeun. Uman anu biasana balik sabulan sakali ka lembur teh kapaksa harita geus nincak sabulan digawe teh henteu waka bisa balik. Bareng jeung lakuna waktu harita Edah anu aya di lembur. Geus 20 poe liwat ti sangeusna Uman jelmaan teh datang, harita Edah ngarasakeun aya nu aneh dina awakna. Edah anu geus waktuna kudu karaseban teh tetelah henteu karaseban. Malah jadi terus sarebel kawas anu nyiram. Beuki namahan rasa kakagetna Edah waktu dipariksa ka puskesmas menang katerangan manehna teh keur nganeg ka kandungan. Jadi beuki kaget jeung ngarasa aneh. Sabab kandungan teh ti poe ka poe asa tereh pisan ngagelianana. Kawilah henteu lumrah jeung kayan anu biasa. Tapi sok sanajan bae jeung ngarasa aneh, tapi keur Edah mah aya perasaan bungah jeung bagja. Puguh geus sila maehna boga harapan hayang boga katurunan teh. Kitu deui kolotna Edah. Harita pawana jeung Ma Ipih ge sanajan ngarasa aneh ningali kandungan anakna anu tereh ngagelianana. Tapi sarua maranehana ge ngarasa bungah jeung bagja sabab bakal boga incu. Waktu barali ka imahna sangeusna ningali kayan Edah anu jadi anakna. Pawana jeung Ma Ipih harita terus galuntreng. Cikan ceuk emah kumaha eta kayan si Nyai teh? Nya maksud bapa teh kandunganana kitu mah. Puguh nyeta kami ge kaget jeung ngarasa aneh bapana. Nya dalutkeun caitan si Nyai mah umur kandungan teh kurang ti 2 bulan. Tapi seuk si Nyai ge ti poe ka poe teh kandungan teh asa tereh ngagedean bapana.
eta we diperhatikeun ku kami umur kandungan teh segitungan edah mah kurang ti 2 bulan tapi naon waktosna seep